warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendakdi sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina dangat ayeuna, ibu bade medar ngeunaan bab 2 nyaeta materi ngeunaan bahasan kampung adat Sunda. Satacana ibu medar ngeunaan kampung adat Sunda, ibu bade macakeun heula ngeunaan kompetensi dasar jeung tujuan pangajaran dina ieu bahasan. Anu kahiji nyaeta kompetensi dasar. Kompetensi dasar dina ieu bahasan nyaeta 3.2. Ngeunaan mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Salajengna nyaeta 4.2, menyajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengamatan terhadap kampung adat Sunda dengan memanfaatkan media. Salajengna nyaeta tujuan pangajaran dina ieu bahasan. Anu kahiji nyaeta tujuanana siswa bisa maca wacana bahasan kalawan daria. Anu kadua, siswa bisa medar eusi bahasan kalawan bener. Anu katilu, siswa bisa nitenan bahasan kalawan taliti. Anu kaopat, siswa bisa maham eusi bahasan kalawan merenah. Anu kalima, siswa bisa nambahan kajembaran basa dina bahasan. Anu kagenep, siswa bisa ngaidentifikasi kecap-kecap nu aya dina bahasan. Salajengna, dina dangat ayeuna ibu bade medar ngeunaan anu kahiji nyaeta maca bahasan di dieu ngeunaan Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Anu kadua nyaeta ibu bade medar eusi bahasan tina Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Lajeng bae anu sakumaha tos ku ibu bagikeun ngeunaan teks dina Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar anu kabarudak sadaya. Mangga ayeuna titenan regepkeun naon nu ku ibu baca dina Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Mangga. Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Pernahna di Kabupaten Sukabumi, persisna mah di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Di ditu di sisi laut Pelabuhan Ratu, tisaprak kantor kota Kabupaten Sukabumi pindah ka Pelabuhan Ratu, rada leuheung ka kota teh teu jauh teuing jiga baheula basa kota kabupatena di Cisaat keneh. Najan teu jauh ka kota sarta geus rea ka Giriding ku jalma nu gadod ulin, masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar mah pageuh keneh nyekel tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangunan imah, boh hirup kumbuh sapopoena masih mageuhan kabiasaan orang Sunda pituin anu can kacampuran ku pangaruh modern. Di pakampungan Cipta Gelar mah wangunan imahna oge potongan imah panggung tina bilik keneh. Nu disebut imah panggung teh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rek unggah ka imah teh kudu necek heula golodog anu ditunda handeupeun panto hareup. Biasana tina batu tetapakan anu wangun pasagi 4 jeung badag. Ketah wangunan imah oge handapna make batu tatapakan anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu teh paling 3 meteran. Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung jure. Sok ditambahan emper di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gede oge, da ditumpukna rekep pisan. Ari minangka lantena tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabe anggota keluarga, pangkeng atawa kamar paranti sare, padaringan atawa goah paragi neundeun beas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya oge urang bisa manggihan bumi ageung, leuwit jeung saung lisung. Kumaha wae di pakampungan Sunda baheula. Anu disebut bumi ageung teh paranti ngariungna masyarakat lamun aya pasoalan anu kudu dibadamikeun. Biasana dijejeran ku sesepuh lembur anu disebut sesepuh girang. Tah ngeunaan leuit lamun dina basa Indonesia mah disebutna lumbung tea paragi neundeun pare. Wangunana jiga imah ngan leuwih leutik, sisina ditutupan ku bilik
hateup naku injuk. Leuit teh pernahna di sisi pakampungan, unggal imah pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deket wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaeta saung parantinutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji dipake ku salalembur. Kukituna mangpaat saung lisung teh lian ti parantinutu oge tempat campur gaulna atawa sosialisasi urang lembur. Aya sababaraha adat kabiasaan anu tetep dipiara ku urang cipta gelar. Rupa-rupa upacara geus biasa dipigawe. Geus puguheun anu patalijeng kahirupan hiji jalma mah. Ti mimiti ngandung, ngalahirkeun, ngubur bali, mere ngaran, nyunatan keur budak lalaki, ngawinkeun, nepi ka maotna teu weleh dibarengan ku upacara anu dikokojoan ku sesepuh girang. Anu beda ti batur teh dina upacara tatanen. Dina prak-prakanana rek tatanen biasana dimimitian ku jarah ka makam karuhun lembur anu aya di wewengkon Bogor Kidul jeung Banten Kidul. Anu indit jarahna mah teu kudu sarerea ngabring, cukup diwakilan ku sesepuh girang jeung reng-renganana. Di kuburan para karuhun, sesepuh girang jeung reng-renganana ngalantangkeun doa amit rek ngamimitian ngabaladah. Geus rengse jarah, sesepuh girang balik deui ka lembur mawa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Peutingna rek ngabaladah di imah sesepuh girang diayakeun upacara salametan anu dihadiran sakabeh tokoh adat jeung sesepuh lembur. Ti saprak dertatanen rupa-rupa upacara teu eureun-eureun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma atawa ngabaladah, upacara ngaseuk atawa mimiti melak binih, upacara mipit atawa samemeh panen gede dimimitian, upacara seren taun atawa saenggeus beres panen, upacara nganyaran atawa mimiti ngadahar hasil panen, jeung upacara ngahudangkeun atawa mun rek ngadahar pare anu geus didiukeun atawa diteundeun dina leuit. Anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran jeung majalah malah remen dipidangkeun dina televisi nasional nyaeta upacara seren taun. Malah dina upacara seren taun mah sok didatangan ku turis mancanegara sagala. Lian ti turis lokal teh. Upacarana memang sengaja dipidangkeun keur lalajuaneun. Dina usum upacara seren taun ieu, Kampung Cipta Gelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional model ngagotong pare, ngagondang jeung sajabana dipintonkeun ku masyarakat anu khusus meunang milih sarta didangdanan anu pantes. Anu dagang cindera mata khas Kampung Cipta Gelar oge loba. Pangpangna barang-barang karajinan tina anyaman model boboko, dudukuy, hihid, jeung sajabana. Tuh geuning, kamonesan urang lembur oge bisa payu dijual. Tah, ayeuna barudak tos ngaregepkeun naon anu dibaca dina Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Salajengna ibu bade medar nyaeta ngeunaan eusi bahasan dina Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Bahasan teh sarua jeung esai. Boh cara nulisna atawa eusina. Cara nulisna bisa narasi atawa nyaritakeun, oge bisa deskripsi atawa nataan atau sarua jeung nyebutkeun. Salajengna tiasa eksposisi nyaeta ngumpulkeun hiji hal anu anyar. Salajengna bisa oge argumentasi. Argumentasi teh sami sareng nepikeun ide atawa pamanggih ngeunaan hiji hal. Atawa oge dina narasi eta tiasa oge dicampur. Contona cara nulisna. Upamana dina narasi jeung deskripsi, narasi jeung eksposisi atawa narasi jeung argumentasi. Ngan biasana dina unggal tulisan bahasan narasi mah aya wae najan ukur sabagian leutik oge tara aya nu murni deskripsi, eksposisi atawa argumentasi lantaran biasana kudu make narasi. Janten narasi teh dina bahasan unggal bahasan pasti aya
Bahasan biasana diwangun ku bubuka eusi jeung panutup. Bubuka eusi jeung panutup disebutna babagian atawa struktur bahasan. Bahasan di dieu medar ngeunaan kampung adat Kasepuhan Ciptagelar anu pernahna aya di Kabupaten Sukabumi. Cara nulisna campuran nyaeta narasi, deskripsi, jeung eksposisi. Tapi lamun dititenan eta tulisan lolobana diwangun ku deskripsi. Upamana dina ngagambarkeun wangunan jeung babagian imah pernahna wawangunan jeung upamana bae tatanen ditulis dina wangun deskripsi. Ari anu dimaksud kampung adat teh lembur anu masih magehan adat baheula, anu masih nyekel keneh adat tali paranti zaman baheula, can kacampuran ku alam modern atawa dina wangunan imah aturan dina hirup kumbuh sapopoena boh dina kebiasaan hirup sapopoena masih kena nyekel adat tali paranti zaman baheula. Di Jawa Barat masih loba keneh kampung adat teh. Salah sahijina nyaeta Baduy. Nah, Baduy mah geus asup wilayah Banten ngan baheula Jawa Barat oge. Tah salian ti Baduy aya oge kampung Naga anu ayana di Tasikmalaya. Aya oge kampung Cikondang anu ayana di Kabupaten Bandung. Aya oge kampung Kuta anu ayana di Ciamis. Teras aya deui kampung Mahmud anu ayana di Kabupaten Bandung. Kampung Dukuh anu ayana di Garut, kampung Pulo anu ayana di Garut, kampung Urug oge anu aya di Bogor jeung sajabana. Eta mangrupa kampung-kampung adat anu loba keneh aya di Jawa Barat. Eta kampung-kampung adat teh loba didatangan ku wisatawan lantaran geus jadi objek wisata. Ayeuna urang titenan babagian atanapi struktur bahasanana. Tadi disebutkeun yen bahasan diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Kitu deui dina bahasan ngeunaan Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Aya bubuka eusi jeung panutup. Hayu urang titenan ngeunaan tabel nu aya dina Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Mangga dina layar aya bahasan, tingali bahasana ibu bade ngajelaskeun. Dina bahasan Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar aya sababaraha babagian atanapi struktur bahasan. Anu kahiji bubuka, anu kadua eusi atawa padaran, anu katilu nyaeta panutup. Tah dina bubuka tingali di dinya aya teksna ti mimiti pernahna di Kabupaten Sukabumi, persisna mah di Kabupaten Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, dugi ka teks masih magehan kebiasaan urang Sunda pituin anu can kacampuran ku pangaruh modern. Eta minangka bubuka dina teks Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Salajengna nyaeta aya eusi pedaran atanapi eusi teksna. Eusi teksna di dieu nyaeta ti mimiti di Pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna oge potongan imah panggung tina bilik keneh dijentrekeun dugi ka wangun suhunanana. Teras di dinya aya bumi ageng. Bumi ageng teh nyaeta ngeunaan naon? Ieu mangrupa penjelasan ngeunaan naon anu aya di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Dugi ka tisaprakder tatanen. Ya, tisaprakder tatanen rupa-rupa upacara teu eureun-eureun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma jeung sajabana. Eta minangka eusi atanapi pedaran dina ieu teks Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Salajengna nyaeta panutup. Panutup teh nyaeta nyimpulkeun naon anu aya di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Mimitina ti anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran majalah, malah remen dipidangkeun dina televisi nasional.
nyaeta upacara seren taun. Tah dina panutup ieu nyaeta negeskeun deui anu di Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar teh naon anu di pikasohorna atanapi anu jadi ciri khasna itu. Tah salajengna sampai ka tuh geuning kamonesan urang lembur oge bisa payu dijual. Tah eta minangka panutup. Tah tadi ibu tos ngajentrekeun ngeunaan materi kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar tur medar eusi bahasana. Salajengna aya latihan pikeun barudak sangkan leuwih maham kana eusi wacanana. Jeung pamudah-mudahan barudak ngarti kana naon anu dijentrekeun ku ibu tadi ngeunaan teks Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Salajengna mangga eusian patalekan-patalekan anu aya dina latihan hiji. Mudah-mudahan dina materi-materi salajengna pendakdi sareng ibu anu sakumaha tadi tos dijentrekeun ku ibu dina materi Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Salajengna ke aya deui materi ngeunaan Kampung Cikondang jeung sajabana. Dina danget ayeuna ibu cekapkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.